Duh, lauk teh cani pararaban deui. Tah gitu. Tapi kayak heula ari lauk di paraban. Ribet teng aing tinggal cani paraban atuh. Heula bari nake kudu ieu heula aing mah. Kudu dahar heula atuh dah. Ayeuna mah kan urang mempeng di saung. Urang liliwetan yuk. Tuh hauna mempeng hurung, alat-alat araraya suluh balatak. Ayeuna mah ti teteh bawa sagalana we atuh aya henteu. Cek bararakeun ngaliwat, abi teh di imah teh teu boga beas, teu boga minyak, gas oge kosong. Waduh, salaki pagawean naon cek di balong wae gara sapopoe teh rek teu pusing kumaha abi teh. kejeburkeun ka balong. Heeh, engke mana. Eta mere resiko mah. Asal da matakna abi mah yang Di kasabeuleun nya. Asak acan liwet teh. Cik atuh lah mam nih ngararumpi wae ieu teh. Aya juragan. Atuh nyangu-nyangu ieu teh. Salaki datang di balong teh lain naon ieu teh ngararumpi. Di kamari. Cek atuh pai bapak mah teh duit ka abi teh kanggo meuli beasna, gas kararosong, beas eueuh. Pagawean di balong wae di jeung balong jeung ieu we jeung lauk atuh makan mah. Atuh teh datang salaki di itu teh sing bener sok sing panyangukeun. Cik atuh Pak nih pagawean teh masuk atuh ngalah-ngalah suluh atuh da gas teh beak atuh rek masak kumaha abi teh. Teu apal salaki Jawara. Gengsi aing kudu ngalah suluh mah. Awas sih haling. Nah, kudu kieu. Tah kitu ce abi mah boga salaki teh. Tapi amekeun wae mah jantungan wae kana hate teh babarian amek eta mah. Pantesan abdi we ge meuni rewas. Ih, amit-amit boga salaki kitu mah ih. Loba ngadawahan we ka aing teh nyawa aing teh keur capek sangu eueuh deui. Aing mah dieur. Wah, ratu kumaha can nyahoeun aing teh lah. Kita padahal eupan teh alus tapi teu nyangut-nyangut. Gina mah kudu dian lapit cair. Ieu mah kudu disikieun ye. Mana lauk teh cenah. Anjing musuh belang jangan. Rada sarap jelema wong Jawaranya suku aing teh keur ngusup. Samun lain Jawara mah da diaduan. Sieun lah bae tarimakeun we. Lauk sia teh lamun ngusup teh tong ngalangan jalan. Yo aing teh keur araradat kieu. Sia teh nyaho aing. Aduh ieu roa geus lumayan ieu. Coba kieu bisa dipetik. Aduh eta si Mang Yana gidiknya rek mana geus mau ambek. Naon deui? Enak ke mana? Coba tatanya teh aing keur parusing di imah sia. Tatanya ku aing dikadek geura. Nanti geus dendek. Ih, sia kamu Kadek geuranya ku aing. Sia. Amarananya ibu-ibu teh saurna bade bawa teram di dia bade bebekelan tapi teu araya we sumping ieu sangu tos asak lebar sambal asin ibu-ibu kadari ieu sambal tos asak aya Mang Yana ngalangkung ka dieu Mang Yana ye tuang heula ieu tuang heula sok ieu bangantosan ibu-ibu bade bawa teram mending Mang Yana nu tuang ti payung nyari rasok Aduh tuang heula Mang Yana aduh nih wios satu baju nih ngararepotkeun teu sawios ieu sanguhan tah sareng sambal sareng asin nya tak kuduna teh kieu Bu Haji abdi teh pamajikan gara di imah kuku lutus sangu eueuh geura sok kunaon atuh ieu kumaha nya sakuduna mah sok ngayakeun kieu atuh ditampi Bu Haji sok apa abdi teh matakna oge atuh atuh Bu Haji sok mangga atuh sok mun ngapoe kieu pamajikan teh moal aing gede adat era ku batur atuh Bu Haji adat-adatan apa teh Sabar. iya Bu Haji nuhun pisan Bu Haji nya Sabar. nya